إلى معطي هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 13 jajaran kedua tihana biantaroha ayat sedana ayat Bismillahirrahmanirrahim biantaroha kuyen ningali anjeun ha kaitu nu kabeh kullaha tegasna sakabehna nu kabeh wa dhamiru jeung ari dhamirna huruf ha dina taroha eta rojiun balikna ila nafsika kana diri anjeun wa sairil agyari jeung sakakarina pirang-pirang agyar ayal mukawanati tegesna mukawanat kullaha tegesna sakabeh mukawanat minallahi ta'ala asalna ti Gusti Allah ta'ala ay min khalqillahi ta'ala tegesna tina damelan Allah ta'ala wa takdirihi jeung takdir Allah katangpuan Allah wal makna jeung ari maknana wallahu ta'ala ari Gusti Allah ta'ala a'lamu anu maha uningan orang lalaunannya ieu soalna kana puncakna pana jadi supados ke atas orang lalaunan jadi dina ieu bagian Kiai Musonib teh ieu teh hoyong negeskeun salaresna negeskeun hakikat pandangan urang ka makhluk. Jadi domir ha dina lafaz taroha nalika urang ningali diri urang sorangan, ningali kulawarga urang, ningali harta urang, atawa ningali ieu alam dunya, atawa ningali sakabeh agyar goirilah lian Allah, ieu urang kedah sadar naon yen sadayana eta teh mangrupikeun damelan Allah Subhanahu matakan khalqullah ya. Jadi makhluk teh mukawanat ari mukawanat teh anu diayakeun artina makhluk mah teu aya sorangan berarti leres kitu tapi makhluk teh diayakeun kusaha diayakeun ku Gusti Allah. Jadi pikeun jalmi anu tos panah ti makhluk mah nalika ningali makhluk mana wae anu katempo ku hatena basiroh nya basiroh teh berarti mata hate nu katingali ku basirohna sanes makhlukna tapi eta teh damelan Allah. Janten hatena tepegat tina inget ka Allah. Hatena teh ningali beureum inget ka Allah. Mata kepala ngawaskeun kana beureum. Jadi zat anu ngadamelna al mahluku ari makhluk eta la yakhluqu teu ngadamel makhluk nafsahu kadirina itu si makhluk wala yuhyiha jeung teu ngahirupkeun makhluk kana dirina wala yuskinuha jeung henteu nyicingkeun itu makhluk kana dirina hala sukuni dina nalika cicing wala yuharrikuha jeung henteu ngarobahkeun itu si makhluk kana dirina halal harokati dina nalika robah illa bi qudratillahi ta'ala angin kalawan kakawasan Allah ta'ala wa bihayatihi jeung kalawan hirupna Allah wa bisukunihi jeung kusabab nyicingkeun Allah. Awas ka dieu dina nya dina ngalogatan ieu sing kade ya kade dina ngalogatana ulah sampai dugikeun ka wa bisukunihi jeung kusabab cicingna Allah eta bahaya ya kade
wa biharokatihi jeung ku sabab robahna Allah. Katakan ieu rada rawan. Emang ari logat harfiahna mah kitu, logat harfiahna mah tapi engke mun netepkeun harokat jeung sukun ka Allah eta teh jadi kafir palasipah. Ya, kade. Sanes kitu kedana kumaha tuh wa bisukunihi jeung ku sabab nyicingkeun Allah. Ya. Kitu maksudna. Maksudna sukun teh ieu teh bimakna musakin. Ya. Wabi berarti wabi harokatihi jeung ku sabab ngarobahkeunana Allah. Jadi lain robah Allah, lain cicing Allah, tapi begitu makhluk diobah, begitu makhluk obah berarti ieu hate pandanganana Allah keur ngobahkeun eta mah. Begitu makhluk ningali cicing ya urang hate tuduhna Allah eta nu nyicingkeun makhluk kenanta. Oh. Jadi kusabab ngahirupkeun Allah, kusabab nyicingkeun Allah, kusabab ngarobahkeunana Gusti Allah. Jadi makhluk mah lemah berartinya. Makhluk lemah, makhluk kaasupkeun diri urang teu boga kakuatan saeutik-eutik oge. Nya. Pikeun naon? Pikeun ngatur diri urang sorangan. Nah eta teh dina hal hirup, dina hal cicing, dina hal gerak, nya dina hal obah sadayana eta teh gumantung kana kakawasan Gusti Allah. Eta teh jadi latihan gitu. Latihan supaya orang teh ketika orang hirup teu ngarasa ieu diri boga hirup. Allah ieu teh keur ngahirupkeun urang. Jadi sehingga dina kahirupan ge teh sakama-kama. Jadi dina hirupna ge eling ka Allah sehingga lamun hate eling ka Allah di mana Allah marentahkeun hiji kawajiban urang ngalaksanakeun kitu. Jadi sadayana teh gumantung kana kakawasan Allah. Makhluk teh lamun keur usik, lain usik manehna eta teh. Naon? Eta Allah anu ngusikeun. Lamun anjeun keur cicing lain nyicingkeun dirina ku sorangan eta ku Allah dicicing. Jadi robah jeung cicing asar apal Allah. Ari urang nama asar apal tapi lamun ruhani nya sir tos tuduhna ka Allah eta apal Gusti Allah. Jadi apal nama kodim tapi asar apalna hadis. Ya, gerak-gerik urang lain hasil kekuatan pribadi urang tapi murni damelan Allah. Jadi teu aya alasan pikeun sombong nya atawa ngarasa boga kekuatan sorangan teu aya alasan. Naon sababna? Bisana dibisakeun, hirupna dihirupkeun, obahna diobahkeun, cicing dicicingkeun. Mana nu urangna? Jadi eta teh singkarasa ieu tingkahna tajali apa? Singkarasa nalika urang hudang, nalika urang diuk atawa nalika urang gawe ieu sir teh kudu naon? Kudu sadar. Yen ieu teh gerak anu diayakeun ku Allah teh lain ku kuring. Ya, ieu hirup anu aya dina diri kuring teh lain hirup kuring. Tapi Allah nu ngahirupkeun kuring. Jadi begitu mata kepala ningali sesuatu hate eling ka Allah. Ketika kuping ngadenge sora hate eling ka Allah. Ketika orang tiasa mapah hate eling ka Allah. Elingna kumaha ketika mapah? Nun Gusti hatur nuhun salira Gusti tos maparinan abdi sampean tur salira Gusti tos maparinan tiasa ngalangkah dina sampean. Da batur magaduh sampean ge teu tiasa ngalangkah, teu tiasa leumpang usad esot. Abdi mah geuningan dipasihan sampean plus dipasihan tiasa ieu sampean ngalangkah. Begitu ngalangkahna ge syukuran nuhun Gusti.
aduh salengka eling kalau salengka Kang tikus nu gelonya jadi teh kitu lain kus nu gelo jadi hate teh eling we kalau ketika lempang apa ayu urang mah elingna ketika ditajongnya nya jeduk ditadu astagfirullah kakarak istighfar teu ditajong mah koma dia nyekel HP mentek we gitu tah anu paling kesel mun ningali eta ningali motor kieu we motor gitu aduh ampun zaman ayeuna kita jadi gitu tah sing kade jadi secara gerak-gerik matakan ieu ku Kiai Musonib teh dipersempit nya diperhalus jadi ningali makhluk lain gede lain leutik lain jangkung lain pendekna tapi ningali makhluk diringkeskeun obah jeung cicing makhluk mah lamun teu obah cicing lamun teu cicing obah tah obah jeung cicing teh di makhlukna asar apal hadis teh nya sir mah tuduhna eta apal Gusti berarti kodim gitu jadi pisahkeun lah antara kodim jeung hadis kan teu ngarti ge tulis we kitu engke ge aya dawuhna dipahamkeun ieu da ieu mah pahamian lah jadi terkadang kapungkur ge abi eta naon teh mudah-mudah rohani akan susah gitu ripuh baheula kitunya asal lieur tapi kan kema rohani urang geus narima teh kana pahamian lah ti Allah jadi boga pikiran ke anu dijelaskeun ku akang teki eta kitu engke teh jadi kitu matakan ari tasawuf tauhid mah kan memang kudu ku berjalanana ieu hate lempangna hate ti makhluk ka Allah. Jadi supaya dina setiap perkara manggih kagungan Allah gitu. Ta eta mudawamatu zikri teh. Dawam eling ka Allah, ketika hate keur eling ka Allah, tah eta surga di alam dunia. Rupan ari hate keur eling ka Allah mah moal aya anu bisa nyisi kudi. Moal aya anu bisa mengaruhan. Aya hati keur eling ka Allah sanajan dicarekan ge tenang we. Itu eling mah pan sarwa bedang nya sarum jadi dilawan jadi kitu sarwana. Itu polotot urang melotot. Teu pan dikit. Atuseuna mah dibalasna ku cai. Gitu. Ya mah kasembek saeutik pius di udang. Di jalan kitanya, di jalan. Mata kalau menguji mujahadatun nafsi, di jalan. Panas juga. Wahwa ta'ariya makhluk. Ayal makhluk ayal makhlukku. Ayal makhlukku tegasna makhluk eta layam liku teu milik makhluk naf'an kana manfaat wala dorron jeung teu ngamilik kana madorot wala syai'an jeung teu ngamilik aya naon-naon pihalatil hayati dina tingkah hirup wapil mamati jeung tingkah maut la nafsan eueuh dat wala irodatan eueuh pakarepan wala paklan jeung eueuh pagawean ieu teh ke musannif teh negaskeun hiji hal anu kacida pentingna pikeun ngabersihkeun tauhid urang tina musyrik hopi kumaha makhluk teh layam liku henteu miboga makhluk mah henteu memiliki makhluk mah sanes anu miboga manfaat sanes anu miboga madarat tetep anu masihan manfaat ma Allah anu bisa nolak madarat ma Allah sehingga ieu hate lamun pelongna ka makhluk mere manfaat hate mun pelongna ka makhluk ngadatangkeun madarat ketika peuting nage guling kasahan gitu. Kumaha ini sukan ye, kumaha ye sukan ye, hoyo gulang guling. Udud tegenah, ngopi oge paralal gitu. Ya. Dur tepikeun ka begadang malam setengah 4. Pas jam 4 aya sare. Subuh ditinggalkeun jadi nanti gitu. Isuk-isuk jadi teu gitu. Layam liku teka milik makhluk mah lamun hate urang masih keneh ngandalkeun makhluk atanapi sieun ku makhluk berarti tauhid masih keneh bocor saur ke musannif
Di makhluk mah eueuh dat, eueuh sifat, eueuh afal di makhluk mah. Matakan ieu teh secara patekadan teh kedah diluruskeun. Sakabeh makhluk jeung naon bae anu ta'alluq jeung makhluk ta eta teh tegeskeun dina hate asar afal Allah. Jadi lamun mata kepala ningali makhluk eta teh tapak damel Allah. Sanes apal Allah ya ku mata kepalanya kade. Asar afal. Jadi zat mah mung zat Allah, sifat mah mung sifat Allah. Af'al mah mung af'al Allah. Nu aya di makhluk nu disebut af'al teh eta teh sanes af'al tapi aqradul hadisah. Ya. Nu aya di makhluk nu disebut sifat teh eta teh sanes sifat tapi aqradul hadisah. Ya. Ayana, obahna, cicingna eta makhluk teh disebut asar af'al tapak damel Gusti emutnya. Jadi hate pelongna kana af'al teh sanes tingali pelongna ka makhluk tapi hate pelongna ka Allah anu ngayakeun makhluk. Tak berarti eta teh af'al Allah padamelan Allah. Urang mata kepala ningali makhlukna ieu teh damelan Allah, ieu teh tapak damel Allah. Sehingga kieu ketika aya hiji jalma nu muji ka urang moal GR. Sabab ieu hate pelongna Allah eta nu ngagerakkeun jelema sehingga ngucapkeun sae pisan salira. Tah hate teh kade ulah sampai tepikeun ka GR. Karena hate kudu pelongna ka Allah eta hiji jalma teh muji ditiasakeun muji ku Allah sehingga ka urang. Tah urang lamun urang nyaksikeun Allah anu pantes dipuji mah lain makhluk. Naon sabab setiap perkara teh didamel ku Allah. Atuh anak kitu mah kuring teu pantes dipuji. Tadina hate tanya matakan buru-buru ieu puji teh kembalikeun deui ka Allah. Da ketika batur ngahormat ka urang, ngamulyakeun ka urang, naon ngaluskeun ka urang, eta mah ketika kagorengan urang ditutupan we ku Allah. Dalam nyawa masing-masing kekurangan masing-masing jika nak embung salat ya di imaman ku eta misalkan gitu. Jadi nalika batur ngahormat ka urang, nalika batur muji ka urang, ngahargaan ka urang, eta teh kagorengan urang keur ditutupan we ku Allah. Sehingga batur teh nyahuan kagorengan urang. Jadi batur teh ngahargaan ka urang. Jadi lain alusna urang dihargaan ku batur teh. Jadi hate pelongna bageurna Allah nutupan kagorengan urang sehingga batur jadi muji ka urang. Ieu mah mulut mah mangga ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin, tekadkeun dina hate pujian makhluk teh eta teh lain kana diri urang tapi ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Atupan ai batur lamun nyaho batur kagorengan urang jigana mungeun jadi nanti jadi berjamaah jeung urang. Misalkan Mang Jayat dia jadi imam, aing nyaho teh kagorengan si Jayat misalnya si Jayat itu ngangkit aing moal aing nanti di imaman terido di imaman ku si Jayat dan nyahuan aibna batur hayang milu jeung urang teh hayang ngamakmum jeung urang teh eta teh dumeh eta teh Allah nutupan kagorengan urang di eta jelema. Sehingga daekeun batu tengah deketan ya. Matakan ketika aya nu muji oge hate pelong ka Allah syukuran ka Allah. Ketika aya nu ngahina ka urang oge anu moyok ka urang oge jadi hate teu cecep ka jelemana. Naon sababna? Sabab ieu hate pelongna ka Allah eta jelema teh dipigeukeun ku Allah. Anu tiba-tiba cenah eta jelema nyarekan. Tah urang kudu ningali kabeh jerona makhluk berarti. Si ingat makhluk asar af'al tadi teh a'rad hadisah. Hadis sifatna. Ya. Berarti di balik makhluk eta aya anu ngobahkeunana, aya anu nyicingkeunana. Ketika makhluk misalkan ngahina ka urang, ya Allah ieu ngagerakkeunana. Tah berarti ieu hate ulah ceuceub ka jelema eta anu ngahina ka urang.
hate pelongna ka Allah kumaha pelongna mun Gusti ieu kaayaan sapertos kieu teh yakin salira Gusti nuju maparinan hikmah. Naon hikmahna ka diri abdi ieu? Apa nguji kasobaran abdi? Apakah abdi supaya introspeksi ketika orang aya kasalahan sehingga batur nyarekan ka urang? Jadi henteu ceuceub kan nyarekan. Karena ieu hate tos pelongna ka Allah, da eta teh tapak damel Allah. Ingat, hirup mah lir ibarat wayang, usik malikna ku dalang, nu teu wasa teu wenang beureum hideung ku madalang. Mana kan ka urang mah resep si cepotna. Henteu hayang nyaho ka dalangna. Kitu seseueurna. Mata kan ketika untung bunga yang urang menjadina teh, ketika rugi ceurik. Dan ningali na mata kepala makhluk ente ningali ke Allah ketika dirugikeun, ketika perkara rugi berarti eta takdir ti Allah, katangtuan Allah dina waktu harita urang rugi, tak berarti urang teh sebagai salikinnya hate anu menuju arah-arah Allah tinggal ieu teh takdir ti Allah dina kaayaan rugi, tapi dina kaayaan rugi kumaha carana ya untung dina rugi kumaha ningalina. Oh ya teh Allah teh miwarang sobari ka diri kuring teh ya miwarang sobar naon sababna heuh da ngarasul ge da takdir ti Allah mah teu beunang dipondah ya misalkan rezeki urang menang 100.000 teu bisa ditahan-tahan dauhna cik Allah aya mah atuh di aya nu nganterkeun atuh misalkan sok sanajan dagangan bagus ya terus misalkan kerjana suhud tapi ditakdirkan ku Allah teu beunangan mah teu beunangan naon ieu manfaatna pikeun urang. Jadi hate mah ulah kabebenjokeun ku makhluk tapi hate mah kudu eling ka Allah nu ngayakeun makhluk. Jadi sehingga dina keur kaayaan senang oge syukuran, ketika keur rugi oge sabar gitu. Ta pentingna ta jadi afal kitu nya. Jadi ayana obahna cicingna makhluk eta teh asar afal Gusti Allah, tapak damel Gusti Allah. Kama qala saperti anu didawuhkeun Allah taala ku Gusti Allah taala jalla dzikruhu anu luhur zikirna wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sareng ari Allah anu nyiptakeun aranjeun kabeh sarta midamel naon-naon anu ku aranjeun dipilampah. Sing horeng kieu Allah nyiptakeun urang, Allah oge nyiptakeun padamelan urang. Jadi Allah teh kieu bahasana henteu sapertikeun Ki Jayad nyieun momobilan. Misalkan Ki Jayad nyieun momobilan, geus jadi momobilan ku Ki Jayad teh diantepkeun eta mobil, henteu kitu. Allah teh nyiptakeun urang, jeung Allah oge ngurus ka urang. Jadi urang mah setiap detik, setiap waktu teh butuh ka Allah. Nyata urang keur sehat butuh ka Allah mayengkeun dina sehat, urang keur gering butuh ka Allah anu nyehatkeun urang. Jadi terus urang teh butuh ka Allah sabab Allah ngurus urang. Nya. Ieu teh dalil anu paling eces dina naon dina Al-Qur'an. Yen sagala pagawean urang teh tina niat urang, tina karep urang nepikeun ka hasilna sadayana eta ciptaan Gusti Allah. Mau cenah anu kitu mah atuh kene-kene ketel ari geus di ku Allah kabeh mah. Atuh anak kitu kuring moal usaha atuh dohir mah usaha. Bahkan sampurnakeun. Sing emut tawakal teh lain dohir, tawakal teh hate. Lamun ieu tawakal diterapkeun dina ieu naon? Dina lisan atau moal bisa dagang urang. Nawarkeun dagangan. Jadi hari tawakal mah dina hate. Nya? Tawakal mah ari usaha mah dina dohir. Jadi usaha mah tetep jalankan secara sampurna, dohir ya mah ngan ieu hate ulah cicing dina usaha. Pikeun jalma anu parantos ngahontal makom anu saperti kieu eta jali afal, eta makhluk teh ngan saukur tempat teh mung padamelan Allah jadina teh. Nya, dina kaayaan hirup misalkan Allah eta teh ngahirupkeun urang. Dina teu boga kakuatan sorangan eta teh pan nya. Dina kaayaan maot komo deui ya.
Tayete Kyai Musonib ngajak ka urang salaku muridna pikeun terus-terus ngosongkeun rasa boga sorangan atanapi fana. Sangkan urang sadar yen sadayana gerak urang eta murni ciptaan Gusti Allah. Wa maknal khalqi ari maknana al khalqu anu nyiptakeun al khalqu teh eta at-takdiru nakdirkeun al amalu ari amal eta al fi'lu pagawean. Jadi Allah teh ngadamel makhluk, Allah oge nakdirkeun makhluk sareng irodah. Ari amal teh berarti pagawean fi'lunya. Amal teh ta urang usik jeung urangna eta didamel ku Allah, ditakdirkeun sareng ditahsis ku Allah. Jadi ngariung di majelis ilmu teh ayeuna ditahsis ku Allah sareng tapak damel Allah. Itu wallahu taala ari Allah taala eta muqaddiru dawatikum anu nakdirkeun pirang-pirang jasad aranjeun wa anfusikum jeung tegasna jasad-jasad aranjeun pisairil atwari dina sakakarina pirang-pirang zaman wa min hadzal labdi jeung tina ieu lapad ayil muqaddiri tegasna lapad muqaddirun dawatikum tata'aqalu ari di angen-angen. Oh eta teh lidawatikumnya ayil muqaddiri lidawatikum. Watu tasawwaru jeung tegasna digambarkeun naon sifatun sifat wahya ari itu sifatul qudrati sifat kudrat wallahu taala ari Gusti Allah taala eta muqaddiru af'alikum nu nakdirkeun pirang-pirang pagawean anjeun. Harti kholiq ai kholiq teh berarti nyiptakeun dina hati anu di palebah jerona. Jadi saukur tina lain ngan saukur nyiptakeun eueuh jadi aya, tapi plus nyiptakeun oge pada melanana. Allah ngayakeun urang, Allah oge ngurus atanapi ngayakeun pada melan urang. Sakur perkara eta mah Allah nu ngatur dat urang sagala anu aya dina diri urang, datiah urang, jiwa urang, perubahan urang sadayana eta diatur ku Allah. Urang teh ieu ngan saukur naon tempat tembong pada melan Allah jeung tempat tembong katangtuan Allah. Jadi ketika untung atuh eta takdir ti Allah untung ngan Allah mere pesan untung teh supaya salamet kumaha syukur. Dina kerugi Allah eta nu nakdirkeun rugi ngan Allah dina rugi masihan pesan ka urang supaya naon supaya salamet dina takdir rugi kumaha sabar. Gitu. Ye nalika urang nyebut Allah teh anu nyiptakeun artina urang nuju nyaksikeun sabenerna naon tajalli ya tajalli yen Allah teh kudrat kawasa mutlak Allah teh mutlak teu aya makhluk anu bisa ngatur dirina sorangan tanpa diatur heula ku sifat kudrat Allah atuh bisa nauta. Jadi bisa na dina diri urang eta teh lain sifat kudrat di urang ya eta a'rad hadisah sing emut sing kade. Jadi ulah ngaku-ngaku misan dina nalika urang bisa ulah ngaku bisa. Lamun urang ngaku bisa berarti eta teh ngaku sifat kudrat Allah. Eta dengan secara tidak langsung eta teh urang ngaku nggaduhan Allah gitu. Allah ngagaduhan sifat kudrat. Terus urang ngagaduhan sifat kudrat. Dina nalika ngarejeungkeun dina satu kaayaan, eta berarti lain tauhid. Naon disebutna? Musyrik. Kumaha contohna? Ketika urang salat, ieu kuring nu bisa salat jeung Allah oge nu ngabisakeun salat, berarti aya dua anu bisa di dinya. Tah, kulantaran teu ngaji tauhid. Asa bener we eta teh. Pada urang ngaku urang bisa salat, ngaku orang kuat sholat sok pada dina nalika bisa sholat eta Allah anu ngabisakeun sholat. Hate mah ulah melongkana diri boga sifat karena sifat anu aya dina diri urang tapak damal
Gitu maksudna teh pan memang kan aya tauhid mah kudu tekad muri dina hate. Pan wahada yuwahidu tauhidan nunggalkeun Allah dina sagala rupa dina hate. Lamun keur salatna nunggalkeun Allah, tauhid keur salat eta ciri alamat ditampi salatna. Tapi lamun dina hate keur salat misalkan, kuring bisa salat, Allah anu bisakeun ngabisakeun salat ka kuring berarti aya dua bisa. Nepi moal. Moal atuh. Tah eta musyrik hobi teh. Ya, musyrik samar, batur mah teu katingali, batur mah teu ningalian urang ketika urang salat keur musyrik. Ngaku urang bisa salat, ngaku urang daek salat, ngaku pan ye, sifat bisa di urang eta teh urat Allah. Sifat daek anu aya dina urang berarti iradah Allah. Mutlak anu ngagaduhan sifat iradah ngan ukur Gusti, anu ngagaduhan sifat kudrat ngan ukur Gusti. Ilmu katakan kan ilmu tauhid mah sasarana tekad. Hate mah tetep ieu teh ulah musyrik. Sardakeun ceng mun teh ditegaskeun kitu rohani sok teu ngorejak. Oh nya. Jadi lamun teu ngaji tauhid kitu engke teh asa naon? Ngabahasakeun kieu. Asa iman we, dumeh rajin salat. Ari salat mah bener eta teh. Bener secara hukum fikih, dohiriahna bener. Tah, berarti sampurnakeun supaya ieu batinihna oge bener. Karena urang teh hirup teh ieu urang teh lain dohir hungkul, tapi dohir jeung batin. Disebut dohir hungkul, da urang teh da hirup. Disebut batin hungkul, lain kes per urang. Kakalayangan. Gitu. Kitunya. Mana dia? Wahya wahya atas tanya. Aina wahya? Wahya ari itu apal. Etanya. Eta al harokatu robah wasukunu jeung cicing wa min hada jeung tina ieu perkara. Kedapnya orang rengsekeun lah soalna pamit rengse ieu ngagantung jadi penjelasanana. Wasukunu jeung ari cicing wa min hada jeung tina ieu perkara tuta'aqalu diangen-angen aidon deui naon af'alun pirang-pirang pagawean min takdirillahi ta'ala tina takdir Allah ta'ala wahya ta'ari itu af'al eta al harokatu robah wasukunu jeung cicing wa goiriha jeung lian ti itu kunu kabeh. Jadi nu disebut af'al di makhluk mah robah jeung cicing ya anyar eta teh hadis sabab robah tos cicing tos robah. Jadi sakur perkara yang mimitina hadis ya kumaha cenah urang kamari eueuh ayeuna aya dalam dunia hadis urang anyar hadis teh makhluk berarti lain Allah. Nah cenah kang jadi lain Allah heuh pan urang sok ngaku sifat Allah. Matakan ukuran taholi ieu nya ngosongkeun sifat-sifat madmumah dina hate kudu tajali. Lamun tos tajali mah ieu hate ka Allah. Allah nu ngabisakeun kuring teh, Allah anu ngadaekeun kuring teh, Allah nu ngahirupkeun kuring teh. Ta eta teh secara otomatis ujub teh aya, sombong oge moal, ria oge moal gitu. Jadi henteu cukup ngadoakeun misalkan ke nun Gusti hilangkeun abdi ujub abdi, hilangkeun ria abdi, ai mujahadah henteu. Ya, pentingna tauhid teh kitu. Ngan lamun ditanya anjeun teu bisa ngajawab, ya heulaanan mah atawa robah heula atau cicing heula. Robah heula atau cicing heula atawa nog heula apa hayam heula. Kapan kitu nya? Robah, sok coba. Robah heula apa cicing heula? Bingung. Nog heula apa hayam heula? Ari jawabanna nu pasti naon? Heulaan Allah, kitu geus beres. Ya. Nu pangheulana mah Allah berarti awalu wal akhiru. Allah mah pangheulana. Sabab naon? Qadim. Jadi orang mikiran ribu, nogolah yang mula, ribu eta ribu.
Ulah mikiran nu geula atau hayam heula. Moal angeus-angeus maksudna teh kitu. Kala kapuyeng udud we teu bisa kabeuling. Batur masih nuklir. Ya. Da mikiran teh hayam heula apa nu geula. Jadi Allah heula. Jadi Allah heula, Allah lagi, Allah terus. Ana biati anu timbul min kudratillahi ta'ala ti kudratna Allah ta'ala walil makhluki jeung eta pikeun makhluk la syai'a eueuh naon-naon wala milka eueuh milik lahu pikeun itu makhluk. Jadi gerak orang cicingna urang atanapi naon wae anu aya dipigawe dina diri urang sadayana eta mangrupikeun takdir atanapi katangtosan Allah nya. Makhluk mangan saukur naon tempat lumangsungna takdir Allah. Musannif negaskeun yen gerak teh jeung cicing teh dina makhluk teh eta teh nabiah naon medal sumberna mana tina kudrat Allah. Teu mungkin makhluk bisa gerak lamun Allah henteu nanti henteu ngabisakeun gerak kitu nya. Ku sifat kudrat Allah eta teh kawasan Allah. Jadi ketika gerak teh panggih Allah kawasa. Urang ketika hirup teh panggih Allah kudrat. Nah, makhluk mah teu boga naon-naon. Walil mahluki la syai'a wala milka lahu. Pikeun makhluk mah teu boga naon-naon jeung teu miboga kakuatan naon. Naon. Jadi ulah naon-naon. Gitu we. Ya tamparan ke hati orang sebenarnya namanya. Masih sok ngerasa bisa, itu tamparan itu. Masih kena segala boga, masih segala pinter, itu tamparan pikan orang. Nah, padahal makhluk mah nol. Makhluk mah nol, tengah melik naon-naon. Ila dawa kadibatin angin pangakuan bohong pakot hungkul la nafsa eueuh dat wala sifata eueuh sifat wala fa'la eueuh pagawean lahu pikeun itu makhluk illa datallahi ta'ala angin dat Allah ta'ala al wajibal wujudi anu wajib wujudna wa sifatihi jeung pirang-pirang sifat Allah al kamaliyata al kamaliyata anu sampurna wahia tahari itu sifat eta al hayatu hayat wa ghairuha jeung lian ti hayat wa afalahu jeung pirang-pirang padamelan Allah azza wa jalla anu mahal mulia al khorijata anu timbul anu dohir min sifatihi tina pirang-pirang sifat-sifat Allah wahia tahari itu afal teh eta al harokatu robah wasukunu jeung cicing wa ghairuha jeung lian itu nu kabeh. Jadi nalika urang ngarasa kuring anu gerak kuring anu boga kakuatan eta jelas berarti dakwa kadibah pengakuan dina nalika harita eta urang keur musyrik. Sakedeung apa musyrikna apa lila? Jika nama ti isuk teu bikin kaiseng deui kitu urangnya. Nya. Allahu Akbar. Ai ibadah musyrik itu ditarima kitu henteu kade. Henteu. Matakan kieu ngabahasakeun. Ulah nanya ka batur misalkan orang salat orang diterima apa hentena mang kira-kira salat orang ditampi ku Allah apa moalnya tinggal tanya ka diri orang ketika salat aya musyrikan henteu karena secara umum musyrik teh ningalina naon secara dohiriyah nah nyembah anu wah batu-batu cincin secara umum apa gitu tapi anu nyempil dina hate aya kakuatan lian Allah berarti eta musyrik sok sanajan keur salat dohiriyah tapi hate musyrik keur nalika salat eta teh katingalina jelema menang rahmat tapi jerona menang laknat sing inget naraka wel pikeun jalma anu tukang salat dina kitu anu sok salat ge naraka wel kumaha anu teu salat beuh Allahu Akbar. Ieu teh dakwah kadibah, pengakuan bohong.
Nah bohong sabab kenyataan nama diri orang, sifat orang, jeung pagawean orang sadayana murni milik Gusti Allah. Ngan Allah anu wajibul wujud, dat anu pasti aya anu kunyalir ayana. Urang mah ayana diayakeun ku Allah. Berarti wujud orang lain wujud hakiki, lain wujud mandiri. Artina lain orang wujud diwujudkeun ku diri urang sorangan, tapi nalika urang aya Allah anu ngayakeun urang. Tapi benten Allah mah Allah aya teu ngabutuhkeun kanu sejen pikeun anjeunna aya. Eta benten Allah jeung urang teh. Berarti setiap sifat, setiap afal eta teh nu Allah. Ya, di urang arad hadisah. Di urang mah tapak sifat Allah. Tekadkeun we kitu, kuring tapak sifat Allah. Dina nalika ieu urangnya, urang misalkan bisa sesuatu, bisa ngalangkah, eta lain bisa urang tapi Allah nu ngabisakeun urang. Matakan kieu nya dina doa iftitah, dina naon? Dina iqrarnya iqrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tingali kana lugotna inna sholati sanyanyana salat kula. Robah dina hate lain salat kula tapi kula disolatkeun ku Gusti Allah. Da dina hate mah kudu 100% tauhid. Pun ieu ucap makana memang dibengkuk hukum fikih. Naon disebutna aya rukun qauli, aya rukun fi'li, nya. Aya rukun qauli. Jadi sing emut tah. Matakan ketika rukun qauli kudu kadangu teh ku ieu. Tapi ulah nanti tatangga ulah ngadenge, sehingga jadi menjadi kagok nya. Allah, ayeuna ka ngadengeun sakabehna. Kadang ku ieu ku cepil urang. Allahu Akbar. Rukun qauli. Rukun pilih, rukun gerakan, gerakan anu wajib. Mana seperti kan sujud. Aipan syaratna anan rukun sujud. Ya. Rukun sujud sebarat 7-nya. 7. Ieu, nya. Terus ieu, terus noker ieu. Tapi pikihna ge atuh kudu lancar. Tah pikihna lancar, dohir anan batin oge kudu lancar. Supaya ieu dua-duana aya di hadrat Allah. Matakan ketika pikih misalkan inna sholati tinggal logatna sanyanyana salat kula. Ganti dina hate da kudu tauhid, lain salat kaula tapi kaula disolatkeun ku Gusti Allah. Matakan dohirul kalam ningali na mata kepala jeung ikrarun bilisan. Ma'anil goibiyahna dina dohirul kalam eta tingkahna hate. Inna sholati lain salat kaula tapi Allah anu nyolatkeun kaula. Sehingga kaula bisa salat maksudna kitu. Wa nusuki jeung ibadah kaula lain ibadah kaula tapi kaula diibadahkeun ku Allah. Jadi ketika salat teh urang eueuh naon-naonan. Eueuh kuat urang, eueuh bisa urang. Pelongan hate teh ieu keur salat kuring teh tempat dohirna, tempat tembongna padamelan Gusti Allah. Tah ciri alamat salat ditarima ku Allah. Da salat ditarima mah lain bagian fikih, ari bagian fikih mah sah. Misalkan, ieu kira-kira sah teh salat, tah eta ukuran fikih. Ari salat ditarima mah urusan tauhid tasawuf. Karena dina bab hate. Makbul henteu ye, ditarima henteu. Atawa nepi henteu, wusul henteu. Matakan ieu hate ketika salat kudu tauhid. Eta ciri alamatna bakal ditampi ku Allah. Ngan sebelum hate misalkan wusul ka Allah tinggal dipikihna. Moal langsung buru-buru orang makbul lamun pikihna teu sah. Matakan itu ilmu babarengan gitu. Aji bareng-bareng. Karena orang lamun pikih heula sok sieun isukan page teh urang umur. Jadi eueuh imanan atuh kitu. Kumaha lamun cenah urang tauhid heula? Apan kumaha ngalaksanakeun salat? Jadi dua-duana dohir dina fikih nya, batin dina tauhid. Supaya ieu menurut fikih salat sah, menurut tauhid salat aya ciri alamat ditampi ku Allah salatna. Kitu hate mah kudu tauhid.
Pentingnya ya. Soalnya upami jalmi teu ngaji tauhid, asa iman we. Dumeh rajin salat. Sok padahal mah salat nage ngaku bisa kuring. Sedengkeun eta teh kudrat Allah. Sifat Allah lah di aku kurang. Dan di alam dunia oke maling milik batur mah diduruknya. Ayeuna urang keur salat maling sifat Allah. Allah ngagaduhan kudrat kurang di aku, kudrat aing. Atuh urang tinggal jadi suluh meureun. Diduruk di ditu. Naudzubillah min. Tah eta kitu. Kudrat Allah eta teh. Urang bisa teh eta teh asar kudrat, tapak kudrat Allah. Yang pentingna tauhid gitu. Kudu mana heula Kang bareng. Ieu moal di iheula kudu iheula. Bareng urang mah teu nyaho akibatul umur soalna nya. Henteu nyaho ujung-ujung perkara. Sampai iraha ya umur urang. Tong bareng isuan pagetos serab disering abdi ngajelaskeun kitu. 10 menit kapayun urang teu nyaho, urang rek dikumahakeun ku Allah. Matakan penting pikih barengkeun jeung tauhid tah seimbang. Fikih urusan ibadah ya, tasawuf urusan ubudiyah, tauhid urusan ubudah. Matakan eta teh gelar sampurna dina fikih gelarna ibadah, sampurna dina tasawuf eta gelarna ubudiyah, sampurna dina tauhid eta gelarna abudah. Matakan ibadah, ubudiyah, abudah. Gitu. Ilmuna fikih syariat. Terus ilmuna tasawuf tarekat, ilmuna tauhid hakikat ngabring we ta babarengan syariat, tarekat, hakikat. Gitu. Jadi kedah bareng. Teu aya saling menguatkan karena urang teh aya dohir jeung batin ieu teh. Terkecuali mereka satu sama lain saling mengungguli satu sama lain. Wah pikir heula pan urang aya nyawaan. Aya nyawa urang yang diurus ku saha? Ruhani urang diurus ku pikir. Henteu bisa. Karena teu bisa dibersihan. Kan ari kokotor batin jeung kokotor dohir beda. Kokotor dohir bisa dibersihan kudaya, kurinso, ya kokotor dohir. Kokotor dohir. Ku naon slik gitu. Gitu. Kokotor batin. Ari kokotor batin naon? Ujub, riya, takabur eta kokotor batin. Apakah beunang kurinso? Sugan kaluarkeun heula, tah urang teh bedel. HTT kaluarkeun ku yupak dikecek-kecek, asupkeun kupiakeun kana baskom. Anu geus aya di serinsoan. Ya Allah, kulikwit bener. Jadi kokotor dohir bersihan ku fikih, kokotor batin bersihan ku tasawuf tauhid. Jadi sampurna tah. Kakarak tadi disebutkan makom akmaliyah, naon insan kamil. Tapi kamilna dikamilkeun ku Allah. Artinya jalmi anu sampurna, tapi lain sifat kamalna Allah, nya eta jalmi teh disampurnakeun ku Gusti Allah. Sampurna teh jalmi anu sampurna teh makom akmaliyah teh insan kamil teh keur salatna dohiriyah ngajalankeun fikih, keur salatna batiniyah ngajalankeun tasawuf tauhid. Eta teh disebut makom akmaliyah, makom sampurna. Jadi gerak cicing anu ku urang karasa dina awak urang teh sabenerna eta mangrupakeun afal Gusti Allah, padamelan Allah anu timbul tina sifat-sifat Allah. Makhluk maman saukur wadahnya, makhluk mangan saukur tempat tembong padamelan Allah nya, tempat tembong sifat-sifat Allah. Sakedap deui. Wali hadal makna, karena ieu makna qala parantos ngadauh musonib fi kifayatil awami dina kitab kifayatul awam. Al ajsamu ari pirang-pirang jisim eta mulajimatun nu mulajamah lil a'radi kana pirang-pirang sifat al hadisati anu anyar wabil aksi jeung ponan kalawan sabalikna. Tah palebah dieu lamun teu bisa ngamanahan dieu
al ajsamu mulajimatu lil a'radil hadisati wabil aksi ya ki ngamanana dina kitab Kifayatul Awam dijelaskan ari jisim teh mulajamah sareng a'rad hadisah. Jadi mual aya nu pisah. Jadi a'rad hadisah teh naon? Usik jeung cicing anu aya dina diri urang. Ya. Mun teu cicing usik. Mun teu usik cicing. Di mana aya jisim, aya cicing, aya usik. Moal jisim mah moal eta teh keur cicing apa keur usik. Misalkan eta mang wae keur naon Kang? Ceurik henteu, seurih henteu. Moal aya dua kayaan. Cicing henteu, gerak henteu. Moal aya dua kayaan jisim mah. Jadi salah satu lamun teu cicing usik, lamun teu usik cicing teh eta disebutna jisim. Tah usik jeung cicing eta singkat deh. Ulah ngabahasakeun eta teh af'al Allah. Tapi eta mah a'rad hadisah. Artina eta teh asar apa? Cek mulut, cek mata kepala, cek sirmah nah, matakan kete mernahkeun berucap dalam hukum adat, beriktikad dalam hukum hakikat. Tahnya di mana aya jisim, aya cicing, aya usik. Tah mulajamah antara ajsam jeung a'rad hadisah eta teh. Matakan wabil aksi jeung kalawan sabalikna. Ari anu sabalikna kumaha? Usik jeung cicing mulajamah di ajsam. Ari anu tadi mah ajsam mulajamah jeung a'rad hadisah. Ari a'rad hadisah mulajamah jeung ajsam. Atau jika hirup makhluk we ari kitu mah nya. Bisa makhluk, hirup makhluk, daek makhluk. Jadi ketika makhluk teh daek eta teh daek sorangan, bahaya gitu. Ketika makhluk eta bisa ku sorangan, bahaya. Ya, matakan al ajsamu mulajamatu lil a'radil hadisah. Tah, paningal jalma anu taroki usik cicing sifatan makhluk moal aya jisim nu teu usik jeung nu teu cicing. Jadi a'rad hadisah mah sifat anu aya di manusia eta asar af'al Allah. Moal bisa pecat asar af'al Allah. Moal aya nu timbul asar af'al Allah lamun teu timbul tina af'al. Jadi ka mana atuh mulajamahna? Ka Allah. Ngan ulah netepkeun a'rad hadisah teh Allah. Ya. Sifat Allah tetap di Allah. Kade sifat makhluk tetap di mana? Jadi sifat makhluk a'rad hadisah nya tingkahna hate tajalli berarti eta teh kudrat Allah. La yasat henteu al a'radu a'rad eta al mulajimatu nu mulajamah lil ajsami kana pirang-pirang jisim. Jadi a'rad hadisah henteu mulajamah ka jisim. Di paul bisa netepkeun mulajamah ka Allah kena. Mata singkatos jisim mulajamah singkat deh. Jisim mulajamah ka a'rad hadisah kade. A'rad hadisah teu mulajamah ka jisim. Ya. Ka mana tuh? Ka Gusti Allah. Liar teh. Berarti lamun liar tadi makena kotak, makena keduruan. Kade ulah nekatkeun Allah, ulah nekatkeun ka Allah robah jeung cicing eta salah. Ya. Nu nekatkeun Allah robah jeung cicing eta berarti palasifat. Ya. Jadi mun rek diisnadkeun ka Allah mah robah jeung cicing nu tadi teh naon? Sifat Allah. A'rad hadisah teh hakikatna sifat. Hakikat ye. Ya, hakikat. Ari af'al makhluk hakikatna af'al Allah. Kata se. Putar deui we. Tempo sajaran robah jeung cicing we, naon af'al? Berarti urang obah aya nu ngobahkeun. Ta obahna urang eta asar af'al a'rad hadisah.
eta di jerona sabeh dituan anu ngobahkeunana berarti eta teh afal. Ari afal Allah mula jamahna jeung sifat. Artina padamelan timbul tina leres gitu. Jadi ari jalmi mah asar afal timbulna tina a'rad hadisah. Gitu. Jadi padamelan urang eta asar afal, sifat nu aya dina diri urang berarti a'rad hadisah. Gitu. Udah liar gitu. Kan eta tanda liar mah nu bakal pinter sirna. Mun teu dedaekeun paham mah istighfar we. Jadi robah jeung cicing nu katingal ku makhluk atawa ku panon eta teh sifatan makhluk. Lamun ditempo di jeronana ku hate ku sirnya ta eta teh apal Allah. Nya. Robah jeung cicing dohirna hakikatna eta apal Allah. Ari apal dohir di mana? Dohir tina sifat. Moal aya apal mun teu aya Bukan maling kieu nya. Ieu pagawean. Nya. Misalkan pagawean ngadamal meja. Ieu teh pagawean ieu teh berarti timbul tina bisa. Sifat bisa. Da ieu teh tukang meja teh lamun teu bisaeun mah moal bisa nyieun ieu meja. Jadi afal teh timbul tina sifat. Sifat timbul di mana? Tina. Nah. Eta berarti tos makomna muraqabah tah. Jadi kita ngarasa deket jeung Allah. Nah, nu aqrabu min hablil waris. Kayak tas mulai aja soalnya Jami Mugni. Tas mulai nanti praktek-praktek tajali apa? Ya. Ari apa dohir tina sifat. Mual aya apal mun teu aya sifat. Ari sifat ngancikna di mana? Dina zat. Mual aya sifat mun teu aya zat. Sabab sifat tara ngancik dina sifat, tapi sifat ngancikna dina zat. Matak sanajan can bisa tajalli kana sifat Allah, tekadkeun we atuh Allah taala teh zat. Naon dalilna? Sabab boga sifat da sifat mah tara ngancik dina sifat, tapi sifat mah ngancik dina dat. Ta anu sir tajali kana dat teh lain kana sifat. Ya.